uhillat lakum bahimatul an'am dihalalkeun ka aranjeun kabeh bahimatul an'am ai bahimah mah anu zawatul arba anu boga suku opat an'amatina jenis hewan ingon-ingon nu mantak ditafsiran di dieu teh ibil bakor gonam geus idopat bahimatun kana al an'am teh ieu adalah idopat bayaniyah bahimah nyaeta an'am cek ahli nahwu mah kos kitu uhillat lakum bahimatul an'am dihalalkeun ka aranjeun kabeh hewan nu sukuna opat heulanan anu sok dipake ingon-ingon diantarana onta diantarana sapi diantarana embe dihalalkeun teh maksudna naon dihalalkeun di daharna berarti sabada dipencit di mana onta dipencit halal dagingna ai kitu bae can dipencit atuh haram digorogotan ku urang onta atau ayat tamu onta nama moal dipencit nyokot bae disempog ku urang saeutik ping-pingna atuh haram mantap uklan ba'da dzibhi tina jihad di dahar sabada dipencit melalui pepencitan nu diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitu keneh sapi kitu keneh make cara pepencitan lu bakal diatur illa ma yutla alaikum kecuali hewan nu bakal dibacakeun ka aranjeun kabeh tahrimuhu soal paharamanana soal nu diharamkeunana ke dihareup dina ayat hurrimat alaikumul maitah moal kebal deui bakal dibacakeun ku urang ayat eta teh nu mana hewan-hewan nu diharamkeun teh asal ulah ondangan bae minggu hareup bakal dibacakeun ke atawa mingguna deui ngan mun kebeneran ondangannya dulur ieu teh atuh moal kabagian oba ondanganeun jasa hingga dicirian dina kitab nage didinya rajin batur manyirian masalahnya nama lain ti dieu ka dieu ondangan insyaallah kitulah ke sing hade janji ye cak Gusti Allah mana lu ku aing dihalalkeun mana lu ku aing diharamkeun teu bisa diganggu gugat jages anggeus kabeh ge al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama di nu kaliwat hewan mana nu haram hewan mana anu halal bubuahan mana nu haram bubuahan mana anu halal inuman mana nu halal inuman mana nu haram igis anggeus kabeh mun can anggeus moal waka dipundut Kangjeng Nabi ku Gusti Allah jadi ku dipundut teh Kangjeng Nabi geus anggeus kabeh nu kaliwat saeutik-eutik acan datang ka kuari sugan aya anu encan anggeus sehingga kaliwat tinggal dikias-kiaskeun bae cokot ku urang Al-Qur'anul Karim cokot hadis tidinya ijma aya kias akurkeun ka ditu ja'al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adam hukum bergulir babarengan jeung elatna wujud jeung adamna mata wujidatil ilat wujidal hukmu wa matan tapatil ilat intapal hukmu aya elat akur jeung itu akurkeun atuh hukumna elatna dinu itu jeung ieu teh elat eueuhkeun atuh hukum jababari jasa ai eta Muhammadiyah ngeueuhkeun kias tampiling ku sia Neu ka mana nyana nyokot hukum acak-acakan nu mantak ngarokok segala diharam-haramkeun teh akibat teu ngaji. Ngaji moal bisa atuh bacana ki uci mah beuki ngarokok emang kitu ongkoh deui. Lain ku sebab aing osok ngarokok hukum mah lain nu urang nu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala teu bisa diganggu gugat aya elat
ieu ngaharamkeun make alat darurat atuh disengserikeun ku tukang ngaji Jamul Jawa mah sagede mui teu bisa ngaji berarti kos kitu mah atuh ngaji deui ka mana cenah ngajina sabodos ya ngaji deui loba kiai di Jawa Timur di Jawa Tengah di Jawa Barat nu ngaji usul fikih teu meunang sambarangan saharam-haramna lamun urusan negara aturan negara los bisnis tama paling ge wajib helm dina Quran wa yajibul helmu aturan negara tama sapira anak Soeharto boga pabrik helm kamari ieu wajib ti beurang kudu dihurungkeun polisi geus kekerceuman matana isin jak kenai isinya angan naon ti beurang aduh geus bingung tapi instruksi ti ditu orenganan nyana boga pabrik bolham lamun teu dikitukeun atuh moal laku eta urusanana politik jeung bisnis geus tama nah ieu ge haram menurut negara polusi dan lain sebagainya silakan tapi lamun menurut agama gigiling atuh ulah batur aing ge gigiling da ka mana ya gigiling bae hareudang lah ulah sabarang ngisin bae aya kitaban geus teu kudu make ijtihad deui baca di Fawaidul Makkiyah eta cenah aya dina kitab Nawadir haram heuy eta mah makom tasawuf hukum teh aya jang fikih likulli kitu qaumin istilahun tiap-tiap kaum ngabogaan istilah tiap-tiap ulama ngabogaan istilah fikih ngabogaan istilah nahwu ngabogaan istilah bilagah ngabogaan istilah tauhid ngabogaan istilah tafsir ngabogaan istilah kemudian tasawuf ngabogaan istilah ulah sing hade ulah sadume dina kitab Nawadir haram kemudian urang ngaharamkeun keheula istilah ahli saha sedangkeun jang fatwa mah tetep bae fikih bae fahkum bizahir atuh teu meunang sambarang teu meunang sambarangan nemantak sing hade suling haram teh suling teh haram teh naonna haram teh hiji jin sulingna nomor kadua nyulingna adapun eta sulingna mah henteu naon sulingna mah henteu naon ja anu diharamkeun teh istima'ul mizmar ngadengekeun suling min ma'asil uzni maksiat ceuli teu sabaraha eta kos kitu teh ngadengekeun suling teh teu sabaraha ngan di akhirat bakal dicician ku timah meunang ngagolotrokeun di neraka sakitu doang masalah tah nu sok ngadengekeun dangdut nantak Oma Irama nyada biangan jadi engke boga engke pimpinan soneta grup Roma Irama pengikutna mari cek Oma Irama siapa ini pengikutnya yang suka mendengarkan suling saya ayo kesini waktu orang Cikupa loba orang pasar Kemis Cilongok doang berangkat Oma kemana kita ya jahanam lah suling nah haram dah suling ngadengekeun suling eta haram ai kitu mah sulingna aya dicekel di bawah salat atuh teu naon henteu naon diteuneun urang make udang-udang suling 5 di dieu hiji 2 3 atuh masalah jauh soraan ka mah atuh haram sote sora da ngadengekeun sora suling alatul malahi haram lantaran dina Al-Qur'an liudillah an sabili nyasarkeun kana kelurusan agama Allah jauh nu keur ngagitar zikir Allah ya sugan anu keur kieu naon karang-karanna anu kieu teh naon karang-karanna nyarahos bieu aja osok meureun eta bari zikir ya moal aya sugan anu make organ tunggal di nu hajat teh bari zikir gitu la ilah tong illallah bebeneran zikir aja lalagaan tong kos kitu haram berarti haram teh kos kitu teh alatul malahi teh haram didengekeun ngadengekeun alatul malahi zatiyah alatul malahi ge haram haram tanah al-matur dina Quran wa ma yusadillah wal hadis teh liudilan sabilillah nah eta haram tabah
baheula mama gentur mama Satibi loceng bae neng diharamkeun gunyana lantaran tasabuh jeung loceng Kristen kontreng tak Kristen teh lamun deuk asup ka gereja neng tah loceng eta aya di dinya sorana di loceng tasabuh jeung eta haram sanajan ditentang ku para ulama tetep bae nya nama haram teh kos kitu lantaran akur tasabuh jeung eta mama gentur mah haram bae geus kos kitu teh sanajan ulama kabeh nentang ja locengan tamah kos kitu mah aju ka belah dieu nama locengna dipaling ku tukang kes keliling tah tungtungna dipertanyakeun ai eta tukang es make kleneng haram apa henteu oge nya ceuk nya teh bisa henteu oge mah sapira tah ngabejaan budak ceurik noneng tah jadi lamun hukum teh sing hade nu aya di ditu mah haram nu aya di dieu mah jadi henteu tuh kan itu baheula mah suara loceng bae dipermasalahkeun ku mama gentur sanajan mama kitu bakri mah henteu masalah loceng mah locengan suara ngadu doang di jerona coba ge deuleu cak mama bakri ieu beusi di dieu aya beusi make kenong tah di mana disetelkeun jam 12 naeknya neng tah eta mah sakurang ngabejaan locengan loceng anu tongtreng nu haram ge tapi urang keur sakola SD mah baheula apa eta nu baheula mah keur zaman kula mah nang nyokot di gereja mana meureun eta atau di sado meureun kontreng ai kuari mah geus make bel tet ieu mah keur carita kos kitu suara nah dipermasalahkeun kabelah deuna alatul malai orkes haram tah mah mutlak tah mah kos kitu mah haram kuari mah para habaib jeung para ulama boga marawis ngan make gitar ditentang kul salah seorang pemuda bib kenapa itu kan ada gitar yang gede yang haram juga yang kecil mah enggak apa-apa cak pemuda yang kecil enggak apa-apa ya kagak apa-apa kecil kan ini mah mentak marawis baletik cak jana teu naon dia tolol jasa kunaon jadi karari itu hukuman teh. Ya Allah, ya Rabbi, berarti lamun bir segelas haram, berarti mun saeutik teh haram. Pan tolol eta kos itu. Jadi cek kiai teh cek kiai, ya kalau yang gede gitar Oma Irama itu haram. Ini kan kecil cek kiai. Kunaon jadi karari itunya. Haram teh. Tak kuari mata suara gamelan. Eta tiapan haram, suling, tombur, kendang teh haram, plaklik dubluk haram. Haram, nu mantak baheula adu kekuatan dalil, bedug ge haram sebab sarua jeung kendang. Cek kiai henteu, bedug mangan sabelah. Bedug sabelah, lu haram ge dua talamun di dieu aya bedug ge haram. Kulantaran sabelah tuh henteu, mantap ulah ingat besi boga bedug di dieu aya haram eta sabelah bae geus eta henteu bedug ngaranna ge lain kendang henteu nanaon tah mah kos kitu mah tah berarti atuh rabana ge henteu nanaon sebab sabelah lamun dua mah pagon haram belah di aya haram tah ieu mah henteu nanaon nu mentak baheula betawian marhaba berjanji make eta kotak duduk di dia ge sok baheula keur zaman Abah Haji Mahali mah henteu nanaon asal ulah make kecerek dah lamun aya kecerekan haram tuh jadi hukum teh jelas tak kuari mah gitar organ kendang kitu dan lain sebagainya direkam tak diasupkeun ka HP nu bogana kiai jeung ustad keur ngaji tong teng eta kiai tolol kiai goblok eta HP eta suara panggilna goblok atuh paleta haram atuh jana deug haramkeun kumaha alatul malah hijanya nana ge eta mamawa di dieu hiji diceuli dua eta teu karasa pan eta kiai komo kieu nu sok ceramah mah eta pan jazz musikna ge di dieu rock and roll musikna ge ja hayang ya pede lah
supaya percaya di gaulnya dan eta geus boga aya urang lembur mah dangdut ya kos gitu eta haram bego teu karasa mah digojana dibawa pan eta kiai pan eta baheula mah siwak nu dibawa kuari mah HP ta eta teu karasa nu mantak haju pelepes elmuna kunaon eta teu sadar diri kurang introspeksi horeng dibabawa alatul malahir rekamanana dibabawa haram tah kitulah jadi mun nyaritakeun di akhir zaman kuari hararese baheula mah hanya loceng ku mama gentur dipermasalahkeun mama bakring ngantekeun sepeda eta mah teu aya locengan teu mangan suara ngadu hungkul jang kitu ngajelaskeun jam 1 2 dan tidak lain sebagainya ya akhirna masalah tama masalah kabelah di nama alatul malahi direkam alatul malahi dangdut di kaset haram kiai rame-rame haram teh gadengkeun kaset dangdutan kaset musik haram geus sepakat teh baheula haram ngadengekeun musik rekaman haram kuari aya di HP kiai nu ngaharamkeun dek ngomong naon cek nya ya haram leutik lah sabado sia tuh sebab HP na ge cenah cek leutik kecuali HP nu gede kumaha sia bae atuh dek ka mana lompatna coba masyaallah nu mantak ilmuna pelepas teu karasa dirusak kepercayaan anak kunyana sorangan sebab nyana teu karasa kos nyana ngaharamkeun kredit nyana boga showroom nyana atau anak nyana boga showroom deu kumaha coba ya kredit cek da emang tepati bagus sih cuman ya emang butuh lah misalnya itu kudu jelas aya gimana ngomongna tadi rusak kunyana kene atuh ayahna bae tapa kreditan ustad kiai santri tapa aing mah teu hayang saeutik-eutik aja aya televisi tapa tina televisi sanajan aya mangpaatna loba madarat teu hayang aing mah lebih cinta ka Gusti Allah dibanding jeung karamean-karamean cenah cak batur ortodok leg-leg ku sia kemodernan los datang ka mana sia usum HP teu hayang aing mah cenah butuh tinggal butuh aing mah mung sebab madaratna loba jasa dan lain sebagainya teu hayang we kakarak ilmuna cak Allah berarti saya berat ka aing lain berat ka BlackBerry berarti sih. Itu kuat, kepercaya ke diri lah lu ngarusak, nah ilmuna mah gede. Nah eta teu karasa ku urang, makin waro diri urang, makin tinggi kepercayaan urang jeung keyakinan urang ka Gusti Allah, sinar bakal kaciri. Tinggal kitu bae eta. Dia lain teu bararisa, Fathul Muin, Fathul Wahab. Segala bugiah jeung ikna teh kadang di luar kepala tapi jelema teu percaya sama sekali kepercayaanna dirusak ku dirina sorangan akibat kaharaman paharamanana kunyana teh digubris aufu bil uqud sok tohonan janji-janji Allah ka anjeun ka Gusti Allah anjeun papada anjeun asal urang bisa nohonan janji bakal nikmat geura ibadah urang nu mantag teu ngeunaheun ge salat ieu mata urang ceuli urang sungut urang hate urang berat ka dunia dibanding berat ka Gusti Allah mantak aya carana kumaha carana introspeksi ya ti mimiti riana ujub data kaburna babari tah nu kos kitu malah duh hese lain babari kumaha hartina bisa tapi hubud dunia mah luar biasa hese hubur riasa hayang jadi pamimpin bae lamun diondang teu titah jadi pamimpin bae ngariung haju ngajang hilek bae jeung ngajang hilek sial aing diondang teu titah mimpin aing tolol jasa hayang-hayang deui aing ngokos kitu pan kiaina teh aing cak hate tah mah teu ngomong cak hate ya kiaian aing jeung nyana mah kolotan aing jeung nyana mah heulaan aing ngadahar uyahna ge atuh elos leg-leg ku sia uyah tah hayang kos kitu teh hayang imah dijadikeun wae iman teu hayang hubur riasah ngaranna ieu lah gangguan batin
ulah dipakai ke hayang kumaprak na bae datang kariungan titah jadi pamimpin ayo henteu atuh ngamakmum jadi bebas hate teh nikmat nu penting mah ka Allah bae tak kudu kos kitu katarak nikmat ieu mah henteu ya mah bebeja ka petana ka non karang-karangna penata acara saya mimpin dia Kiai anu robah aduh masya Allah bingungnya tete penata acara ji inget di itu ulah kolot no kos gitu mah kubur riasah di dunia mah mungkin diagungkeun lantaran pamenta tapi cak Allah naon noreng uhillat lakum bahimatul an'am dihalalkeun ka aranjeun kabeh hewan ingon-ingon engke nu bakal dicaritakeun mana nu haram mana nu halal ieu mah diantarana onta jeung nu sarupa jeung onta sapi jeung nu sarupa jeung sapi kebo mah eueuh teu dicaritakeun dina Quran teu dicaritakeun dina hadis teu dicaritakeun jamus ngaranna teh dikiaskeun munding ge kana bakor dina pada elatna loba akurna sapi munding jeung sapi teh kemudian gonam dari berbagai jenis baik embe gembel embe Jawa kadituna sagala uncal da jenis embe-embe keneh teh nu kararitu teh na ieu dihalalkeun tina arah di daharna sabada dipencit melalui pepencitan syara kecuali hewan anu bakal dibacakeun ka aranjeun kabeh dina ayat hurrimat alaikumul maitatu nah engke aya nu diharamkeun Fal istisna munqatiun cik ahlinahu istisna munqati panjang mun dibacakeun mun dibahas wa yajuzu yakuna muttasilan geus wa tahrim lima arada minal maut wa nahwihi diharamkeun karena aya sesuatu anu datang anyar boh paeh teh tanpa dipencit atawa tiga jebur teh atawa ditembak teh tanpa melalui persyaratan atawa ieu dipencit nama nganjang saha nah ieu aya elat-elat anu datang anyar nu mantak jadi haram Goro muhilis syairi salian nu ngahalalkeun kabeh kana buburon wa antum hurum bari anjeun teh dalam kaayaan keur ihram ta ieu soed yakni buburon nu di luar jelema nu keur ihram mah halal tapi keur ihram mah jadi haram innallaha yahkumu ma yurid sanyana Allah eta ngahukuman kana sakumaha kersani Gusti Allah dunia menangin Allah hewan eusina menangin Allah atuh ku Allah dijelaskeun nu ieu halal nu ieu haram atuh kumaha Gusti Allah kersane Gusti Allah urang mah tinggal nuturkeun aturan-aturan Gusti Allah Subhanahu wa taala aya ge baheula di zaman Seholil Bangkalan Holil Bangkalan teh waliun min auliyaillah can lila ti Holil Bangkalan mah itu tahap jeung Syekh Nawawi lantaran ngaguruna ka ditu ka Ki Ahmad Khatib Sambas keneh torekat ngan langsungnya Bali ka dieu loba kaistimewaanna di antara kaistimewaanna nyana mah hobina ngaji tafsir santri ratusan eta lu endek ngaji sorop mawa sorop nu endek ngaji alfiah mawa alfiah nu endek ngaji johar maknun mawa johar maknun tapi nyana ngajina tafsir bae kudu ngaji sorop kadengina sorop kudu ngaji nahu kadengina nahu kudu ngaji fatul muin non fikih kadengina fikih kudu ngaji tafsir kadengina eta teh nu diajina tafsir tapi kadengina beda-beda ai urang mah lain nu diajina tafsir tapi kadengina aya nu nundutan aya nu cengat, aya nu dula-dulu bae SMS. Macem-macem. Sarua kitu nu macem-macem. Ta ieu Ki Holil Bangkalan teh kos kitu. Ditangtangan bae teh ku jawara teh. Waktu jawara naon kitu ngaranna Madura teh celurit pan. Tapi eta Ki Holil mah tenang-tenang bae. Karena ahli ikhlas mah kalem bae, boga permasalahanna kumaha Allah bae. Ditangtangan kelut bahkan di rogala dan lain sebagainya kalem bae
teu japaeh mah Gusti Allah lain kudu lemah cenah kudu paeh dicelurit masalah cek Ki Khalil teh eta Ki Khalil teh kos kitu istimewana muridna loba nu teu ngararaji 10 tahun di dinya tapi balik di Ciduhan bisa ngaji Masya Allah meureun tilok adhar jengkol ciduhna Ki Khalil mah aya ta Kisobari Cilimus teh di ditu kapan 15 tahun pan sepuh Mama Khalil mah sepuh yuswana teh 90 tahun sepuh mempu pupus tak zamanan Ki Hasyim Asy'ari mentak aya dongeng na istri Ki Hasyim Asy'ari teh kapan mawak Wahid Hasyim bapana Gus Dur dibawa ka dinya Ki Itako ngaranna teh eta ke istrina Ki Hasyim Asy'ari Assalamualaikum hujan mangkani hujan gede hujan bergan datang ka dinya make daun gitu siapa ini saya istrinya Ki Hasyim Asy'ari oh pergi kamu pergi jangan di sini kaget biasa ada tilok itu ai ka dinya ieu diusir pergi atuh saya kehujanan biarin kehujanan juga ceurik nyana balik ka ditu pamajikan Ki Hasyim Asy'ari balik datang ka ieu mah ceurik kunaon diusir sama Ki Khalil bukan seusir-usirnya Ki Hasyim pasti ini ada sesuatu geus bae teh kabelah dieunya ditafakuran bener bae begitu Ki Wahid Hasyim jadi menteri di Jakarta dek ka Bandung hujan gede anu luar biasa mobilna teu dikendalikeun teu terkendali nabrak kontainer harita maot berarti maotna dalam keadaan hujanan tahu lah keur dibawa kaki Khalilna teh hujan gede teh teh geus aya nu nafsiran harita kiai di Madura jeung di Surabaya pasti Ki Wahid Hasyim ieu maotna pasti ke kahujanan kajeun kukumaha tepat jasa begitu boga anak Gus Dur manehanana tadi antarana Gus Dur keur leutik keneh Ki Wahidna ieu tabrakan hujan gede luar biasa tak eta teh geus kadeuleu ieu orok teh kena kahujanan sebab engke ieu maot teh bakal hujanan bener bae aya deui jelema hayang nyoba jasa ke Ki Khalil dengan susah biasa ieu salakina jeung pamajikan ngomong bae urang cinta jasa cenah ka Ki Khalil sok ngadengekeun urang tang heueuh cek pamajikan urang ka ditu yuk ka ditu teh cenah cek mawan naon urang mangan bogana ganyong-ganyongna kajen lah urang boga ganyong ge saeutik deui ganyong ge ngan saukur aya beureunan 5 siki mah dibawa dipuntel-puntel eta dipapag ku Ki Khalil dipapak, saya nunggu dari tadi, sekian teh alhamdulillah, itu bawa apa itu? Bawa ganyong. Ini kesukaan saya, ceki Khalil teh. Aju gegeran ka santrina kulub ya, muncak bahasa urang mah. Kulub gorotok di hadiran kunyana kene di dahar eta ganyong 5 beak kabeh. Cak nyana teh berarti kiai urang teh resepkeun ka ganyong ye. Cak nyana geus senang hate balik beta nu susah teh. Kayak urang minggu hareup mah atawa 2 minggu ka 2 minggu deui urang nyaba deui ka ditu mawa ganyong lah cak nyana nu loba. Bener ganyong nu nyana geus beak, ganyong nu tatangga dipaling ku nyana. Hayang kalem ku kiai burung. Ganyong lain peuting-peuting dicokelan, dibawa ka karung. Barang datang, Assalamualaikum. Ki Khalil ngusir, pergi kamu. Ini saya bawa ganyong 3 ganyong ya kenal. Pergi. Oh diusir eta. Si jelema duaan teh diusir, ceri katungan ganyong mah diteuneun deui di dinya tah buat kiai cenah ganyong kesukaan kiai. Suka juga bukan dapat nyolong ya kenal. Kanyahoan ku kiai nang malin. Masya Allah eta Ki Khalil. Dan mantak harita teh aya jawara lantaran di ditu mah loba orai jeung loba kalajengking. Jadi jawara teh ceramah. Saudara-saudara sekalian, saking banyaknya ular, maka ular itu pemberian dari Allah halal. Udah, ular pokoknya ambil, goreng, enak. Dan itu kelabang, kalajengking juga enak ternyata. Jawara teh fatwa halal. Ceki Khalil teh sipan itu budak halal-halal orai. Sebab ular itu sama dengan dan kan sok dicaita belut. Apa bedanya belut dengan ular? Sama. Ternyata masih enakan ular, halal. Bebejok kabeh masyarakat Kaki Khalil.
Cek Ki Holil teh haram orai mah tuh. Orai kalajengking haram. Atuh ulah kiai cenah kudu ceramah. Ya tuh kula mah teu ceramah ge geus ceramah bae di pengajian, di muludan. Emang orai mah atuh halal haram cek kiai teh. Pas aya raramean di kecamatan, diundang Ki Holil teh, diundang di Jawara. Jawara ceramah, uler halal. Kala halal. Kuari bagian Ki Holil. Si Ki Holil teh bagi dua aja dah. Yang haramin ikut sama saya, yang halalin ikut sama Jawara. Ya, eta hebat ngahukuman teh kos kitu. Luar biasa Ki Holil. Cuman enggak lama lagi akan ketahuan halal dan haramnya, ya. Enggak lama lagi akan ketahuan. Udah, sekarang begini aja, kita yang haram tetap haram, sebelah sini ikutnya sama saya, yang halal ikut sama Jawara. Enggak lama lagi akan ketahuan halal dan haram. Oh ya, bener bae, 2 poe Jawarana disantok orai. Waktu ke dokter, Jawara lu hiji deui kena kalah. Babaturan teh tuh ka dokter terus teu cager-cagur. Oh ka dieu dibengker ka dieu teu cager. Cek sebagian cenah ieu mah kudu dibawa ka Ki Holil. Wah tuh enggak mau cek Jawara. Itu kan musuh saya gitu. Ya musuh tinggal musuh, ini mah enggak ada lagi kecuali jampe kiai. Alah bohong. Bohong. Terus geus seleh nyana geus di Badura, di Surabaya. Ya kalau barang halal mah biasanya enggak ngerusak cek Ki Holil teh. Barang halal mah nggak ngerusak, ini mah barang haram ngerusak. Jadi haram mah nanti juga akan ngerusak. Apapun yang diharamkan oleh Allah pasti itu nanti akan jadi kerusakan. Akhirnya LHDF Jawara dibawa digotong ke Imam Ki Holil. Kenapa ini Jawara? Santok ular. Ularnya haram apa halal sih? Ya nggak tahu ya. Kiai bisa deh. Kalau kamu masih menghalalkan nggak sembuh, tapi kalau kamu udah mengharamkan sembuh. Itu cuma segitu doang. Haram sembuh sekarang juga. Bener Kiai? Benar. Udah saya haramkan atau itu ular. Bukan mulut, tekad hati. Ya. Ya udah, tobat dulu, tobat, dituntun ku Ki Holil, tobat beneran istighfar. Sok, sekarang nyatakan. Saya menyatakan bahwa ular itu adalah haram. Eta ku Ki Holil dikiekeun doang tah, beres, jampena beres. Pulang. Cager tah eta Ki Holil teh kos kitu masyaallah mata ku urang di jarahan teh lain lalawara. Eta nu ngadenge bae nu ngadenge tah harita nu ngadenge aya deui masyarakat digegel orai dijampe beres cager tah asal aya deui beres cager mata kieu mah amun di lembur urang aya tah nu digegel orang sok urang beres melendung bisa sana. Itu mah karomah beda deui karomah mah tuh masyaallah. Nah ieu lah nu diharamkeun cek Ki Holil sudah ada disnya. Hewan yang halal yang mana, hewan yang haram yang mana, itu sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jangan sembarangan, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Itu sudah kehendak Allah. Innallaha yahkumu ma yurid. Masih loba keneh dongeng Ki Holil. Jawaran nu hiji deui ngamuk nang tangan Ki Holil. Lantaran eleh Jawara nu tadina loba pengikutna kuari eleh ka Ki Holil teh. Hatta pengikutna Jawara, tah Jawara mah pan pengikutnya marah nya mah. Akhirna kabeneran Ki Holil mah biasa jeung pemerintahan teh waktu diondang hadir biasa. Masalahnya nama masa hirupna sebab pemerintahanna harita mah pan pemerintahan jujur. Adil tak kabelah dina makomo sebab di zaman Belanda pan harita jadi milu menegakkan agama di penjara sagala Ki Holil di penjara di zaman Belanda ieu mah panjang cerita namun mimiti mah ieu mah eta bae ditangtangan nyana keur hadir jeung para pemerintah lain keur hadir nyieun pemerintah nyieun hiji riungan gede
Jawara Gus daratang tokoh masyarakat pemerintah Gus daratang tinggal Ki Holil angel eta menca-menca Jawara ya nungguan saha deui nungguan kiai nu deuk maca hadiahna kiai saha mama Ki Holil emang kalau lu bisa sapira hadiah kudu nungguan jana kiai nu sejen atuh aing mah aja bisa sapira hadiah lain kitu tupannya nama ahli na bisa lanjutkan ulah kudu nungguan jelema hiji urang ieu jam geus sabaraha ieu teter waktu ulah gara-gara nungguan jelema hiji aju urang kaberangan lanjut tanggung jawab kula sapira Holil bahar aja geus lain kiai aja sapira Holil Ki Holil teu kebal keur menyono ribut dirinya datang naik kuda pan Ki Holil ini ya kiainya yang membuat gersak kita ini ngelama-lamain waktu goblok ini kiai kiai biasa we Ki Holil datang turun barang turun tina kuda sukuna dikana taneuhkeun taneuh oyang bleng oyang taneuh barang nyana ngalengkah deui bleng cek Jawara kok ini goyang begini ya goyang karasana ku Jawara ieu dunia goyang ai kudu sejen mah henteu cak cenah itu kikieuan si Jawara kiai jangan ngelengkah jangan melangkah emang kenapa goyang dunia kiai atuh biasa bae goyang asal kiai ngalengkah dunia goyang miringnya na kikieuan geus kieu bae nyana nyeklan katihang sagalan gua ditonton ku kabehan emang ada apa dunia goyang Ki Holil seuri bae atuh Ki Holil datang ka diuk jana langsung sasalaman hampura cek nyana teh maafin saya kiai udah enggak usah jalan-jalan cek nyana dunia goyang ini lain sambarangan kiai Ki Holil teh mantak dijugjug di mana-mana di jarahan teh tah eta kos kitu goyang dunia tak ka jelema nu nang tangannya Masya Allah Ki Holil Bangkalan lain bantrak masih loba cerita-cerita Ki Holil ke insya Allah nah iya mah cerita tadi orai kalajengking nu dihalal-halalkeun ternyata ku Ki Holil mah dianggap biasa bae sebab eta mah hawa nafsu ujung-ujungna mah eta dijampe ku nyana beres diusap beres datang enggak nu ngadenge harita urang mah ulah tuturuti beres cager eta ku ngadengena doang ngadenge jampena aja kiai baheula beres-beresan jagana teh tatangga digegel orai beres cager Masya Allah iyalah innallaha yahkumu ma yurid ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadits lan ikut tetepin lum hadis anin nabi saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala wa ulul lilladzi yatakallamul kalimata minal kidbi wa tawi karusakan wa tawi neraka wel jurang ing dalam neraka sarwa ikut tetep kadue kang rarasan ya ladzi ing kalimah saking goroh liudhi kadrepon yang tak anda akan gumuyu ya ladzi al anasa ing manusia wailun lahu tawi wail ikut tetep kadue ladzi tawi wail ikut tetep kadue ladzi intah awis tutug ya kawal nabi atau ya hadith anazalullah min fadlihi maka jaluk ingsun sadaya Allah saking fadl Allah ayah fadlana ing tangarak saya Allah na ingsun sadaya minal ukul saking tunibah bima yusufitu bima yaskutu ing dalam barang kang bendu sapara buna pangeran ingsun sadaya min gibatin nyatana saking giba aw namimatin atawa adu domba aw buhtanin atawa goro pasin atawa ala inlahu sami'un mujibun ing satune Allah iku kang maha ngarungutur kang maha nyubarani walhamdulillahi rabbil alamin lan utai jenis puji ku tetep kada Allah kang mangeranan alam kabeh
kurang nyaritakeun masalah fitnah lisan terakhir dina hadis nu dicaritakeun ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya bahasa kieu saur Kangjeng wailun ari karusakan wailun ari jurang nu aya di neraka masyaallah lillazi yatakallamul kalimata pikeun jelema anu sok ngomong hiji omongan minal kidbi tina bohong omongan dikaluarkeun bohong liyudhikan nas supaya manusia sareuri timbul tina bohong model kitu naon kitu ngaranna nu sok aya di kota teh naon garang-garang pelawak di antarana sakara tatangga siang meureun tah mah tak ieu ngalawak bohong supaya nyenseri jelema nah ieu ku Gusti aku Kangjeng Nabi diberi bahasa wailun nementak wailun lahu wail teh lamun dina surat wailul lil mutaffifin alladzina ta'ieu wailun teh wailun tafsiranana syiddatu adzabin pohara siksa kawal mah wailun teh wadin fi jahannam jurang nu aya di neraka jahannam lau ju'ilatil jibal fid dunya lamun dijadikeun gunung-gunung nu aya di dunya kajero eta jurang lazabat hancur luluh gunung-gunung nu aya di dunia gunung Karang gunung Santri gunung Uhud gunung kabeh gunung diteuneun di jurang eta leket teh ajur ku panas-panasna eta jurang jang saha eta jang jelema ngomong ngabohong supaya seuri manusia ngabohong supaya jadi disengseureikeun Masya Allah atawa di itu mah wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu nah jang jelema-jelema nu ngurangan timbangan ngurangan takeran ngurangan meteran ieu bakalna diasupkeun ka jurang nu aya di neraka nu lamun gunung diasupkeun ka dinya ajur jang jelema eta Masya Allah nu mentak ieu wailun lahu intaha mentak sing hade ngomong ulah datang ka bohong fanas'alullaha min fadlih urang nyuhunkeun ka Gusti Allah tidak fadl Allah ayah fadhana minal wuqu'i supaya Gusti Allah ngaraksa ka urang sadaya tina ngalaksanakeun bohong naudzubillah min zalik bima yasqutu rabbuna dina ucapan anu ngajadikeun benduh pangeran urang nyaeta min gibatin ngupat ngomongkeun batur mudah-mudahan orang kabehan dijaga tina ngupat aw namimatin mudah-mudahan orang dijaga tina ngadu domba aw buhtadin mudah-mudahan orang dijaga tina bohong aw pasin mudah-mudahan orang dijaga tina omongan goreng supaya orang disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah lantaran Gusti Allah teh Sami'un Mujib maha ngarungu tur maha nyubadanan walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ushabi sayyidina rasulillahi ajma'in Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanattabi'al hawa Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin alhamdulillah